Para mitra sadaya, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Jawara Gunung Manglayang. Ayeuna dina bagian kadua, ieu dongeng karangan Uwa Tatang. Para mitra sadaya, dina akhir bagian kahiji urang sami-sami ngabandungan, di mana armada boga niat hayang nyiar ilmu panemu jampe pamake tina urusan perjagaan diri, atanapi saur istilah nama hayang diajar main po, hayang diajar silat, hayang diajar jurus. Tiasa kabongkar si horeng nu pinter teh geninganan jurus sareng silat teh aya di imahna nyaeta Aki Dasim. Hal ieu teh sabada kagambarkeun nyaeta ku Karim. Waktu Karim datang bari ngirimkeun bako harita ngadongeng si horeng cenah lamun hayang nyiar ilmu panemu jampe pamake tina urusan perjagaan diri ulah jauh-jauh lantaran di imah ge aya nyaeta Aki Dasim anu baheulana kasohor loba pisan muridna. Carios kamari kitu. Peutingna para wargi sabada magrib, armada geus anekak sila hareupeun Aki Dasim siga geus teu sabar hayang buru-buru nampa pangajaran ti akina. Ari Nini Sarni keur diurutan bitisna ku Nyi Kulsum bari nangkuban. Rek ayeuna diajar teh jalu? Aki Dasim nanya heula ka armada. Muhun ayeuna we ki jalaran saur Aki bade ayeuna teh mal armada. Ceuk, ari hayang ayeuna regepkeun ku hidup kalawan catet dina ati sanuwari. Dibarengan ku maksud jeung tujuan khusyuk. Ayeuna Aki leuwih ti heula rek mere pangajaran urusan rohani. Da isu pageto pangajaran urusan jasmani. Sabab Aki mah mere pangajaran pibekeleun teh beda jeung nu sejen. Aki mah mere pangajaran lahir batin atawa jasmani jeung rohani. Naon bangna Aki mere pangajaran rangkepan di antara jasmani jeung rohani? Dalam teu kitu pasti kana pincang. Aya kuat jasmani, rohani lemah. Aya kuat rohani, jasmani lemah. Hari kitu mah kuat duanana antara jasmani jeung rohani kakara disebut geus masagi kahartin teu jalu. Aki Dasim mungaran cumarita mere katerangan heula. Kahartos ki temal armada bari tungku. Tah kieu ari dina perjagaan rohani mah jalu. Pikeun hidup teh ti sasyarat ayeuna tepi ka jaga akhir. Hirup ulah poho kana ngaji. Ulah hilap kana ngaji ki armada tangah tuluina teh. Heueuh nya ulah poho kana ngaji. Panu ngasonten abdi sok diwulukan ngaos kumaha ki. Nu tangtos we abdi moal ngahihilapkeun kana ngaos mah. Nya ari ngaji Quran mah eukeur. Kalawan dipabatahan kumaha hidup. Malah ku Aki ge katingali nu sakitu husuna. Kalawan moal lila deui hidup teh bakal hatam, tamat Quran, hataman. Ngan anu dimaksud ku Aki ulah poho kana ngaji di dieu nyata ngaji diri atawa ngaji rasa. Upi disebut ngaji diri ngaji rasa teh kumaha ki armada talete. Ari nu disebut ngaji rasa teh ngaji diri teh kieu jalu. Kudu bisa ngalarapkeun rasa batur kana rasa diri sorangan. Contohna saros kumaha ki? Ari contohna mah ngalarapkeun rasa batur keur ka diri sorangan teh kieu. Saupamana Aki digiti ku hidup nu geus moal henteu karasa ku Aki nyeri. Tah ayeuna diri hidup digiti ku Aki, kumaha karasana ku hidup nyeri henteu? Tangtos nyeri ki. Tah kahiji eta, kaduana lamun batur boga bana heung dicokot ku hidup, handeuleun moal. Handeuleun ki. Tah kana pasti handeuleunana. Ulah-ulah nafsu atawa nyeba-nyebakeun. Kitu deui lamun hidup boga bana heung dipaling ku batur, moal bina ngarasahan heueuh. Komo lamun boga duit ukur sakitu-kituna heung dikorobet ku batur dina kendaraan, nyerina ge lain lumayan atuh. Tak kitu nu disebut ngaji rasa, ngaji diri teh jalu. Lamun aya hiji pasualan jeung batur, ulah dibarengan jeung amarah atawa nafsu. Lamun rek ngomong kudu dipikir heula ulah jam dibeletak atawa ulah jam dipok. Nu hartina kudu dibeuweung diutahkeun. Nah basa atawa kecap aing teh rek dikedakeun teh baris ngeunah keur anu nampana atawa moal. Lamun ceuk pangaji diri jeung pangaji rasa sorangan moal mah tak ngeunahkeun, ulah diucapkeun atuh. Aya tamahna tina ngaji diri jeung ngaji rasa teh jalu.
naon tamina tina ngaji rasa sareng ngaji diri teh Aki ceuk Armada dasar budak picalakan kana naon rupa carita anu jadi kolot teu boleh ditanyakeun bae tamahna tina ngaji rasa jeung ngaji diri teh nya da kudu dibarengan ku kateguhan iman kumaha disebut kateguhan iman teh Ki kateguhan iman teh nu hartina ulah beunang kapangaruhan ku diri batur anu mawa pangaruh eta baris picilakaeun atawa pirugieun ka diri urang ulah benang kupang bibita kupang ruruba contohna samodel kieu ayeuna hidup ini ti imah nu maksud jeung tujuan rek ka Bandung heug di jalan Pasambangan Paamprok jeung Kawabuhan atawa batur ceuk batur teh gampang heula cenah ka Bandung mah atawa tong wake ka Bandung keur naon ka capek-capek mending urang ka Subang we atawa ka Pamunang ka Pamanukan jauh ge moal capek sebab kana mobil ke balikna di bahanan ganas si madu teh di Subang kulantaran si Jalu henteu teguh teh kana iman sorangan bari beunang di bibita ku pangruruba akhirna nurut ka batur sanggeus datang kanu dituju si Jalu dititah atawa diajakan maling kalawan digugu sabab kabongroy ku pangbibita teh atawa pangruruba nya akhirna keur si Jalu daek teu daek entengna nyangga dosa beratna nyangga hukuman lamun nepi ka beunang kanu berwajib anak geus beunang pasti bakal ngenong di gedong hideung sarising besi unggah balewat tangan tapi lamun urang teguh pageuh nyekel iman pageuh nyekel kana kepercayaan diri pribadi masing ku batur dionget-onget oge kudu kitu kudu kieu tetep we nyagen sabab si Jalu teh teu ungut kalinuan teu gedag kaanginan ta ieu lumpatna atawa aya patula patalina jeung urusan batin nu perlu batin oge kurang kudu diparaban ari maraban batin lain ku sangu atawa ku dahareun jeung inuman tapi parabna batin nyaeta ku iman anu teguh jeung bersih kawatur tara hiri dengki jail kaniaya tara iren panastren tara ngupat simuhat kudunya kasasama anu disebut umat Allah kene kudu nili kanu leutik kudu ngareret kanu kekere bari daek mere mawe kudu daek amal jariah kudu daek tulung dinulungan ku dasar boga rasa kitu bari jeung prakna dilaksanakeun pasti hidup bakal beunghar Ki Armada siga nu kaget nya bakal beunghar teh malaki Dasim bari nyeungeutkeun roko daun kabung kana cempor anu nagen dina jojodog gigireunana bakal beunghar seueur atos seurangwan sareng tuangeun Ki lain beunghar loba duit loba pakaian jeung sajabana tapi bakal beunghar loba baraya atawa duduluran lumpat ka dieu di aku lumpat ka ditu di aku tapi sabalikna lamun si Jalu malarat ku baraya suwung ku dulur sakalieun aya kasusah rek saha menta tulung cing dina menta tulung nage badan ditulungan malah ka dijarbengan dipupuas entengna batur pating balieur marijeun beungeut lamun hayang subur kudu akur jeung batur kudu sirip pikanya jeung sasama kumaha ka harti Jalu Aki Dasim ngareret ka Armada nu keur melenguk ngaregepkeun caritaan akina kartos pisan Ki kalayan hatur nuhun we diparantos dipasihan piwejang ti Aki kalayan asa dipasihan jimat Ki temal Armada atuh pogo we leuwih-leuwih ti dibere jimat atawa isim caritaan nu bieu mah Jalu jimat onaman matawa isim rajeun leungit rajeun tingaleun malah isim mah ceuk beja teu meunang dibawa ka cai-cai acan tapi pitua anu bieu masing dibawa ka gunung ge moal luntur dibawa ka reuma moal laas ka poe moal kelang teu matak berat mamawa teu kungsi dibeubeurkeun teu kungsi dilaanan ari si Jalu geus mandi cek Aki Dasim ngalegot nanyakeun geus mandi parantos Ki malih tadi sakantenan bade asar teh oh syukur ari geus mandi mah malah sing getol bebersih boh maresihan waruga boh maresihan batin kitu deui dina maresihan di imah atawa di buruan tu kudu diperhatikeun sabab tadi ge ceuk jalma nu ngarti kabersihan teh sabagian tina iman lamun jelema nu tara bebersih awakna pasti kucel malah bau cingkarong cenah bau lalai badot batur ge moal aya nu daek ngadeuketan sajabati kitu matak teu sehat kana awak nu tara bebersih di imah jeung di buruan tapi karuntah ngaharunyut bari acak-acakan akhirna matak ngadatangkeun ka sakit lamun katingali di buruan atawa di imah loba runtah gancang bersihan ngan kahade amanat ka si Jalu jeung ka sarerea di dieu dina mikeun runtahna teh ulah di mana buna
komo dipicieun kawalungan atau kasolokan mah ulah matak ngabahayakeun ka sararea ana datang hujan gede jadi caah tah peunan teh atuh cai teh menet teh kurunta saing sakitu heulanya jalu keun penting isu ku aki ditambahan deui wangkonganana geura sare ayeuna mah bising kaburangan isukan bada salat subuh urang sepor jeung aki di kebon bari urang ngalacau bejana sinini cenah geus kolot aya cau di soal di kebon cek Aki Dasim mungkas obrolanana. Atur nuhun atuh Ki sagarupi pituah ti Aki nu nembe ku abdi ditampi kalian mudah-mudahan tiasa kalaksanakeun. Puguh we atuh sajabana geus ngarti kudu dilaksanakeun. Ulah samodel kieu ari ti leuletik diajarkeun ngaji atawa kana salat bari geus ngarti geus nyaho prak-prakanana tapi teu dilaksanakeun ku urang. Atuh hartina ari sakadar ukur hayang nyaho wungkul mah. Cek Aki Dasim bari ngareret ka Nyi Kulsum anakna anu keur ngadektuk we ngarancetan bitis Nisarni. Nyai mangos montong haben we ngarancetan sinini nah sana teh ngeunaheun deui ninina deui teu gableng pikiran teu karunya-karunyaeun kanu ngarancetan geura sare amuran ka itu. Aki Dasim keheuleun ka Nini Sarni pamajikanana sot Nyi Kulsum ngalesotkeun bitis Nini Sarni. Yeh kunaon naon si aki-aki ngadon ngaceblek wae kitu teh sama sirik teu kau batur di rancetan eta maneh ngawun ngarancetan meureun nya jadi kabitaeun dasar aki-aki kolot ku maneh sia cek Nini Sarni bari ngorejat hulang. Maneh ini tujuh mulut keur pewot sia ada moyok sia nya make nyebutkeun si pewot segala baheula kami keur parawan teu manggis tengah poe sia meni kawas anjing tutung buntut sautak-sautik ka mana Sarni ka mana Nyai dah puguh ke kitu lalaki mah teu keur ngorak keneh geus letoy meni sangeunahna sia popoyok maneh ge lenyet teu beda ti kekerewedan sia tuh eta si kecemun campelak sia nya si bengek sia make nyebutkeun lenyit kawas kerewedan sagala ditampik di teli dipoyok di lebok sia baheula mah kami keur bujang keneh maneh ge beli hiji gimrang geus meus burutak datang ka imah indung kami kaungan anu ngaliwat dan nanyakeun majarkeun teh teu pagi jeung Aa Dasim cenah ieu bari manehna yang disebut Ii hari ayeuna ngarekeun kana karewedan si bengek sia cek saha kami hayang disebut Ii galabah teuing aduh mungkin lain namanya pasti maneh aeun meureun. Aki Dasim heureuy tong dihaminan kujang aki-aki bangkung kawas ontak itu kami kawas ontak nyanyi kawas curi aclong sia tembal Aki Dasim bari ngoloyong para mitra ka pangkengna kitu de armada jeung indungna ngarampih ka pangkeng nu hiji deui. Ngaso. Para mitra sadaya harita Nyi Kulsum tuluy nyarita ujang syukur teuing hidup geus aya niat rek ngalap ilmu pikeun bakal kasampurnaan hirup kumaha didoakeun ujang sing tinekanan cita-cita ujang teh sing bisa ngalaksanakeun sakumaha pituah ti si Aki nu bieu bari sing teguh nyekel kaimanan ceuk basa sapopoe teh mah ulah kabawa ku sakaba-kaba ulah ireug taling sing bisa ningkatkeun kawaspadaan sangkan hidup bener-bener ngagem kana ilmu kasampurnaan hirup nyaan keur mama ngarasa atoh ngarasa bunga hidup geus ngabogaan cita-cita kitu bari rek mere pangajaranana Aki sorangan ngan sakitu we keur mama mihapekeun teh omat di mana geus ngagem pangarti ulah dipake dir ulah agul ku payung butut ulah rasa aing pangpinterna aing teu deungeun sok sumawona dipake hiri dengki jail kaniaya ka sasama mah komo kanu teu boga dosa hidup mah kudu samodel pare geuning pare beuki kolot asa beuki tungkul ka harti meureun ku hidup nun disebutkeun kudu samodel ilmu pare teh cek Nyi Kulsum ngageletis nyarita anu jadi anak kahartos mah kalayan ditampi sakumaha piwujang ti emak teh malah armada jep antara anak jeung indung jarempe tapi teu lila armada nyarita deui disangka ku indung nama jempe geus sare dupi si bapa kapungkur maot nanti kunaon mah pokna ngadonanyakeun perkara bapana almarhum maotna mah geus tepi kana patokanana we ujang titis tulis bagja awak lantaran sing sakur nu kumelip di alam dunya baris maot teh mah Nyi Kulsum bangun dari anaker
mun sadayana ge maot mah tos dugi kana patokanana mah nu dimaksud ku ujang mah naroskeun naon marga lantaranana si bapa maot na teu damang heula tanda pe nu nganiaya ku begal dan saur si Aki sareng si Nini diwongkon urang seueur begal ceuk Armada talete atuh sakedapan manyikul sum indungna ngelenyap ku aya nu jadi anak nanyakeun bapa nu sabenerna mah bapana Armada katelah Suratman lain maot tapi baheula 1 tahun anu katukang waktu Armada umur 1 tahun setengah bapana kuli jadi manor kontrak ente manehna keun aku gogoda ngadon kapincut ke seorang randa anak manor besar meunang sakedapan nyikul sum anggul ngabetem red Armada ngareret kunaon ari mah ditaros teh teu ngawalor mah pokna deui aya nanyakeun naon ieu teh ujang nyikul sum pura-pura teu ngadenge bari siga nu kapi asem mun perkawis si bapa maotna kunaon mah na teu damang atana pikaniaya ku begal ari alatana mah baheula waktu ujang leutik keneh si bapa ngalasuluh ka gunung kabeneran sorena tas hujan taksiran jalan leueur nya si bapa teh ti kosewat terus tigulutuk ka lebak suku sabelah duka nu kenca duka nu katuhu bleng we bareu harita si bapa anu ngurut tapi batan cager kalah beki parna nepi ka teu bisa leumpang-leumpang acan gancangna carita terus ka rumah sakit di Bandung ari dipariksa ku dokter macenah suku si bapa teh katapelan ku beurah oray kalawan tulang ge aya nu potong samalah dokter ge teu sanggupeun ngubaranana geus kitu mah dibawalik teu mangkuk sabulan nepi ka hanteuna ponok umur taksiran eta beurah oray nyak serah kana sakujur awakna ceuk nyikul sum rajin ngajelaskeun ngabohong dari rek dibejakeun saujratna mah bapana boga deui pamajikan sok sieun Arman mapaikeun bapana kutan gitu si bapa maot mah hawatos teuing ku nasib si bapa upami bapa aya keneh mah panginten ujang teh sapertos anu sanes bapa mah aya nu masihan jajan aya nu mang meserkeun acuk saja bitik itu ujang dikasakolakeun ieu mah ceuk Armada rada ngalengis keun bae ujang jalu anaking sanajan bapa hidup eueuh ke da moal burung dipikanya moal burung diurus ku emak atuh Aki jeung Nini anu sakitu nyaahna ka ujang nu matakeun eta nginget-nginget wae si bapa geura sare anguran mah bising kabeurangan mangkaning isuk jeung si Aki rek ngalasuluh ka kebon nyikul sum ngusapan sirah budak bari disimbut ku sarung nu geus renyah teu kungsi lila reupan sare kitu deui nyikul sum sabab harita geus peuting di luar geus jempling nu kadenge lintang ti sora lonok ting keureuleuh ciang-ciang jeung cari cangkas patemalan kitu di bangkong jeung bancet meuni recet kawantun nampeu ka pasawahan jeung kasusukan isukna Aki Dasim jeung Armada rebun-rebun keneh bada salat subuh geus kenceling arinit ti imahna ngajugjug ka kebon nu pernahna teu sabaraha jauh ti imahna datang ka kebon ukur reureuh memenitan harita Armada dititah nutuhan dahan jambu batu keur pisuluheun sanggeus rada loba tuluy regangna diraradan rengse diraradan regang jambu Aki Dasim nitah minahkeun catang kabung nu panjangna ukur 0,5 meter leuwih atuh sakedapan mah para mitra Armada ngahulang amekanana ngahegak eukeur mah eukeur capek keneh tas nutuhan dahan tangka jambu batu ayeuna dititah minahkeun catang kawung sanajan teu sabaraha panjang oge ukur 0,5 meter leuwih dipanggul lain pangguleun dasar teu beratna ge teu catang kawung ari teu digugu sok sieun Akina ambak heug punung teu tulus mere pangajaran kana bab ulin bela diri nu baheula mah disebut maenpo ari digugu geus boga kayakinan pasti moal kaangkatna antuk nama Armada ngagerendeng bari mencrong kana catang kawung nah si Aki teh kunaon pipikiranana cenah eukeur mah capek keneh tos nutuhan dahan jambu bari can diteuk-teukan acan hayu ayeuna nitaminahkeun catang kawung di dieu ka pasir heun kudu kumaha dibawana nya dipanggul lain pangguleun digusur kumaha ngagusurna mana sidakeun ngagusur ieu naon teh aya regangan babari digusurna ari teu digugu sok sin ambak keug ditulus mere pangajaran ka aing deuh sedang aing can pernah nyebutkeun embung dititah ku saha oge komo ieu ku si Aki kitu gerentes hate Armada harita red Aki Dasim nu keur ngantengkeun tali awi teh ngareret ngaso heula ngaso harita para mitra Aki Dasim nyarita jalu
Mangos minakeun cadang kawung teh. Tacan ki temal armada rada reuwas sabab keur ngahuleng di geroan. Buru-buru atuh Jalu. Keur ieu keur ngahalangan galengan bisi rempag deui kawas kamari. Bising teu kaduga dipanggul, seret we atuh. Cek Aki Dasim gereneng armada ngagereneng deui. Bari ngadeukeutan catang kawung. Rek diseret we dari dipanggul mah kumaha manggulna. Harita catang kawung diuget-uget heula. Sanggeus kaugetkeun mah kakara diseret. Kitu ge meniti beberege kawan tu nyereda ka pasirnakeun. Kakara setengahna geus ngahega kesa ngoprot cacakan harita can panas pisan. Teu lila armada nyeret deui meuni adu regeng. Sorosod sukuna nyerosod ka tukang, hadena sukunahan kana tunggul jagong. Serod catang kawung seutik-seutik maju diseret. Akhirna teu burung tepi ka sisi galengan kawon hui. Gek armada diuk bangun anu lungse di barung ambekan reng hapranyug kesa ngoprot. Aki di dieu catang kawung teh ki ceuk armada semu eungap. Tanya di dinya. Keur nyaurna make ku Aki ke nyaurna mah. Mending ngahega kitu capek Jalu, keun wayahna capek seutik mah nya. Pan tadi si Jalu dibawa ka kebon teh lain rek ngalang-alang teuing cau bising kaburu ku cocodot, tapi si Jalu rek dititah sepor ku Aki. Ngarah tanaga bedas, awak namahan badag. Sanajan si Jalu geus biasa ge kana main po ari tanaga hengker mah keur naon. Dijewang ku pihak lawan ge moal teu namru. Ti kumaha mawana cacang kawung teh dibanggul? Panggul kumaha manggulna kida abot armada ngahega. Di kumaha atuh biasa nepi ka dieu? Seret deh kidu kabitis audi nu pargel kieu. Namega hampir-hampir ngagolosor ka lebak temal armada bari ngarampa bitis. Kun bae ceuk Aki ngitung-ngitung sepor. Cenah eta bitis pargel teu naon-naon ngarah di mana diajar merenahkeun kuda-kuda jadi tamleg. Moal babari karengkas ku musuh. Ceuk Ki Dasim. Si horeng armada dititah mindahkeun catang kawung teh lain keur ngahalangan-halangan teuing galengan. Bisi rempag tapi Aki Dasim ngahaja ngalalanyahan armada. Sina jadi bedas tanagana. Nguatan kana kuda-kuda da pasti para mitra nyeret teh kudu make kuda-kuda. Terus pasti eta mah kana kuda-kuda para mitra latihan kana kuda-kuda. Da kitu maksud Aki Dasim samemeh rek dibere pangajaran. Ulin bela diri dina sepor heula ngarah awak armada jadi pur tanagana bedas. Heuleut setengah jam armada reureuh pok Aki Dasim nyarita deui. Tah, ayeuna si Jalu diajar ngaluncatan itu tali tuh. Lamun jangkung sakitu kaluncatan, engke diangsorkeun deui ku Aki saeutik. Terus luncatan deui, nah maka dieu mah. Pokna teh bari ngoloyong atuh armada sanajan capek keneh oge ngagugu. Teu nyebutkeun capek keneh, teu nyebutkeun embung. Diluncatan kumaha Ki? Heuh, diluncatan ngawahan heula ka ditu ka tukang. Kayak di mana kaluncatan diangsorkeun deui talina ka luhur. Temal Aki Dasim. Kojengkang armada ngalengkah aya kana 3 meterna tina tali. Siridik celeng armada luncat kabeneran kaluncatan. Tapi kitu dia datang ka hareup meh-mehan ti kusru. Lamun teu ngarawea tangkal cauma. Tah, geuning kaluncatan ke urang angsorkeun saeutiknya. Sok luncatan deui Jalu. Pokna deui. Atuh armada ngawahan rada jauh sabab ayeuna mah talina rada luhur. Siridik celeng tali kaluncatan. Hehehe, pinter geuning we. Geus 2 kali bisa kaluncatan, sakali deui Jalu. Aki Dasim ngangserotkeun di tali beuki luhur. Nu kira-kira 1,5 meter, siririk celeng curalit beleg katilu kalina armada labuh ti bebeut sabab suku sabeulah kana tali. Hehehe, montong jeung ngarondok bangkong sagala Jalu atuh si Jalu manahanya. Aki Dasim nyengsirikeun majarkeun teh ngarontok bangkong. Korejat armada ngeprukan calana nu bayedu ku taneuh kebul. Sakali deui. Harita teh para mitra sadaya. Si Aki nita. Sakali deui ge. Heuh, sok sakali deui. Teh Aki Dasim sirilik celeng ku ayeuna mah kaluncatan. 2 kali deui Jalu. Aki Dasim nitah deui ku armada digugu nepi ka 3 kali bisa kaluncatan. Bade diluran deui Ki, cek armada siga nu nangtang. Beung geus sakitu ge Jalu. Sakitu heula keun isuk deui. Ayeuna urang guyang di walung anyu. Geus guyang urang baralik bising kaburu bedug. Temal Aki Dasim ngajakan guyang bari ngaleos. Geuning meuni tari kieu caina Ki. Oge tong siram di dieu Ki wios kewe di ditu ditampian. Cek armada rada muringi sieun ku cai. Deh, si Jalu mah kawas lain lalaki. Kawas lain incu Aki we borangan ku cai. Keun bae paling-paling ke bali duaan. Komo kawas bangsa deungeun mah. Ngojai di tengah laut. Sok ade tuturkeun Aki Jalu. Aki Dasim miheulaan ancrub ari armada ngadon ngajengjen bari mencerong kana cai. Lanjang atuh, dadi jaron teu tuh. Betah gini tuh. Masuk aja.
Pokna bari lep ngemkeun awak saseret beuheung. Teu jero ki tinggal ieu kitu ukur saseret palangkakan. Temal Aki Dasim bari nangtung. Geus kitu maka kara armada turun kitu ge meuni ka karayapan. Sanggeus deukeut nu kira-kira 1 meter ka Aki Dasim. Kosewad armada ti kosewad nincak padua batu leueur. Harita kecebur armada ti kecebur. Menika kerebekan leungeun roroesan. Sedeng Aki Dasim lain nulungan malah ngagik-gik jeung sirikeun. Ceg leungeun armada dicekelan duanana. Si jaluma komo lamun ngojay di leuwi moal teu kerebekan temenan. Aina cekelan pigelang leungeun Aki duanana. Keku Aki dikenyang ka girang. Kade sing pageuh nyekelanana nya. Aki Dasim ngasongkeun leungeun ceg palebah pigelang. Dicekelan duanana ku armada. Sok ngadapang si jaluna. Keku Aki ditarik ka girang. Pokna deui gog armada cingogo heula. Tuluy sukuna dilonyorkeun ka tukang. Harita Aki Dasim mundur ka girang atuh puguh armada nyekelanana meniti pepereket sieun kalesotan. Ceuk pikirna lamun kalesotan nyekel leungeun Aki Dasim pasti ngaleng-leong kabawa ku cai ka hilir. Mangganing cai nu sakitu nyedotna. Beuki lila Aki Dasim munurna beuki jauh, datang ka nu rada jero leungeun Aki Dasim dikahanapkeun. Atuh armada kabawa kahanap meuni kekerebekan, suku duanana kekejet. Teu lila Aki Dasim ngangkat deui leungeunna. Ini enghap armada teu sirikna buria buncelik panonna beureum. Sok ayeuna urang ka hilir jalu bari cekelan pigelang leungeun Aki. Cek Aki Dasim maju ka hilir bari merean leungeun. Armada ngageuleuyeung ka hilir sanggeus tepi ka urut tadi. Durug-durug Aki Dasim ngenyang leungeunna bari mundur deui ka girang. Atuh armada para mitra nahan deui leungeun Aki Dasim meuni ti beberegeg sieun kalesotan. Ngan kitu jeung kitu bae dina jero sajam Aki Dasim mundur maju ka hilir ka girang bari leungeun dicekelan ku armada nepi ka ampir beak tanagana. Geus kitu mah kakara Aki Dasim jeung armada barali ka imah. Harita armada nanggung dahan jambu sabelah, anu sabelah deui nanggung cau saturuy. Sedeng Aki Dasim ukur manggul pacul jeung ngajingjing sampe satangkal. Ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya atuh peutingna para wargi bada isa kakara armada dilaksanakeun kahayangna diajar kana main po. Ngan mungaran maku Aki Dasim diajarkeun heula kana jurus jeung mernahkeun kuda-kuda. Disagigireun ti eta sukuna sinangacung kaluhur bari dicekelan ku Aki Dasim. Terus diajar jujuralitan sanajan awak nyeri jeung suku barared ge teu dirasa. Sok sumawana kapok mah bakatku panteng-pantengna hayang boga pangarti. Unggal subuh bada salat sepor deui peuting diajar deui kana main pongan kitu jeung kitu salila 3 bulan mah polahna armada nepi ka ayeuna pangajaran ti Aki Dasim geus ampir kacangking kabeh. Awak beuki lingsig beuki seseg tanaga tambah bedas menanggung segon mah kuat sakintal cenah budak segede kitu teh. Cag heula urang tinggalkeun perkara kayan armada nu teu karasa kiwari umurna geus nincak 18 tahun jalan. Awak sembada saseg puhu leungeun meuni babalimbingan. Pakean geus eueuh nu mahi atuh kapaksa Aki Dasim dipanglikeun celana pangsi jeung baju kampret. Ongkohan Aki Dasim kacida nyaaheunana kanu jadi incu. Ayeuna urang nyelang heula nyaritakeun lalaki nu pi umureunana kurang leuwih 40 tahun. Dina hiji poe eta lalaki keur ngadaweung di tepas bari nyinghareupan cai kopi ngebul jeung seupan cau nangka dina piring seng. Kelepus udud bangun anu imateunaker. Ongkohan tas nginum cai kopi haneut keneh meunang mairan anakna saurang wanoja nu pi umureunana 16 tahun katelah nyilisna. Ngan sapopoe disebut nyililis teuing ku tegep. Kulit hideung santen awak jangkung sampuluh jeung amis budi. Teu matak aneh lamun loba jajakan nu kabongroy ku manehna. Sabab di sakampung eta mah kawilang nyong colang eueuh nu mapakan kana kageulisanana. Ku dasar eta nu jadi inung bapana nyilisna kacida ngaping ngajaringna. Kacida hariwangeunana sok sieun anakna aya nu ngiwat. Komo kitu nyilisna dipikahayang ku itu ku ieu. Waleh teu daekeun. Ari dina akurna mah keur nyilisna teh jeung nu kieu jeung nu kieu oge. Teu waleh akur, teu waleh amis budi jeung akuan. Tapi lamun dideuketan ku lalaki sok gancang ngajauhan. Nu disebut lineuk japati tea sugan para mitra.
Tong baru dipakahapi kahayang ku barudak jajaka luar ti lemurna. Cacakan di pikahayang bari rek dilamar ge ku saurang budak bujang batur manehna ngaji. Weleh teu daekeun majarkeun teh can kabiruyungan hayang rumah tangga. Nusanya nama lalaki nu dipikahayang ku nyilisna lain anu deukeut bae sanajan nu jauh oge loba nu mikahayang samalaka emper-emper. Ka saurang jawara minangka kapala rampong manehna geus aya kana 7 taun lelengohan sabab pamajikanna geus diserahkeun. Ongko hanya kitu tar awet boga pamajikan. Paling-paling lila ukur sataun geus diserahkeun deui teu kaop manggih anu bahenol. Hari bapana nyilisna katelah winata teu boga pakasaban ukur ngurus pakayawe jeung ingon-ingon. Tapi dina kaayaan rumah tanggana cukup oge bisa ngurus anak pamajikan da puguh pakayana lega. Oge ku masyarakat eta tempat pada ngahargaan malah sok disarbut ustad sabab winata tiap sore sok ngaburuk ngaji ka barudak tetanggana aya kana 10 urang. Waktosna Seep Pramitra.